Para mitra sadaya urang lajeng gede hanca dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa. Atuh para mitra sabada Mang Jaya namatkeun bagian kagenep, ayeuna Mang Jaya bade ngahanca bagian katujuh. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Mangga atuh para mitra ari pas sore jam sabaraha cenah Mang Jaya? Pas sore kirang langkung jam 3 lah duwi ka jam genep gitunya. Pas sore gitunya para wargi waktos pas sore gitunya aduh mangga atuh nyangakeun wae waktos ieu di bahasa Sunda para wargi nu sebat pas sore teh nya kirang langkung ti jam 3 sonten dugi ka jam genep gitunya para mitra, jam genep sonten dugi ka magrib gitunya ti asar dugi ka magrib lah pas sore namina ceuk urang Sunda mah. Mangga salajengna dongeng para mitra nu judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa urang lajeng kedeui. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Mangga hiburan urang kawitan bae Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ayeuna teh nincak bagian katujuh. Para mitra kaum dangu mangga urang sami-sami hanca ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Upami telepat madongeng teh parantos dugi kanalika Mangkurip sareng Bioon bade melak taleus para wargi samali harita teh parantos ngantosan Bajilun kitu. Nu disangkina mah para wargi nu leumpang ngagandeang teh nyinining para mitra nu disangki mah kitu. Ceuk sangkaan manehna, ceuk sawangan manehna geus disawang. Aduh, nikmat pisan ningali nyinining leumpang bari nanyak cenah kitu para wargi sadaya. Manehna nyerangkeun ti tongoh kitu aduh ieu mah dasar Bajilun teh nya mangga urang lajengkeun para mitra wilujeng ngadangu. Para mitra kaum dangu, dina kaayaan kitu ti lebak aya nu datang duaan. Horeng Bioon jeung Mangkurip nu geus tereh anyog ka kebon rek dijugjugna. Ku Bajilun katempo kalayan jelas nu datang teh lain nyinining, tapi indung bapana nu rebo ku babawaan. Menibangun rariduna keur nempok itu Bajilun radahan heueuh lantaran yakin nyinining namah teu datang. Be, edas. Na kamana ari nyinining ha? Buah-buah moal milu ka dieu manehna. Pasti sina masak di imahna meureun. Waduh, engke pabeberang bakal nganteuran ka aing. Waduh cilaka kaya kieu mah. Gagal maksud nu dicita-cita ti baheula teh. Hanas duit geus beak 10 perak dipake ngupahan si ading sangkan init ka kota. Yah, sial jigana ieu sabab beda karasana kana hate. Cek Bajilun bangun anu keuheul pisan. Beuki yakin we nyinining mah teu milu jeung bajung Bajilun nangtung. Tuluy ngagejelig kana taneuh ngabudalkeun ka keuheulna gagejelig huntu kakerot nahan amarah bari ti paperket ngepeul-ngepeulkeun peureup tanading nafsu nu kapegung amarah teu kawadahan. Tapi teu kanyahoan Mangkurip jeung Bioon geus tepi ka dinya. Malah nempoeun ka Bajilun nu keur gegejelig nenjeragan lemah. Mani geus ledug kawas nu ngahaja diirik. Puguh Mangkurip heraneun terus ngecagkeun tanggungan panon melong ka Bajilun bari ngahega. Ari Bioon ngecagkeun boboko jeung nuna teko gek diuk dina batu bari ngahegak capeun. Kunaon bah aya langir atawa naon? Eta geuning jiga nu keur maehan tataman. Cek Mangkurip bari neuteup ka Bajilun. Tuluy nempo lemah meunang macul ka karaledug jeung euyeut da diirik-irik ku suku Bajilun. Nu jebrag jeung rubak puguh Bajilun meninga jenghok kawas nu reuwas
red kanunanya Nyeh Suri. Iya mang, ayah sirum tatama nyocoan kana suku, waduh. Bani peres jeung pating jaletit, panyana teh can datang. Nah berang-berang teuing atuh sugan teh moal tulus. Cek Wah Jilun bari nyamperkeun. Dek diuk sisi gawir deket tangka jengkol nu nguyupuk. Napas ngahegak hulu angen seueul nahan amarah. Handeueul jeung gergeteun ka Nyinining nu teu datang kadinya estu nyiksa kana batin Bah Jilun. Puguh kaberangan bah padahal mah hudang teh subuh kene. Da memeh dur beduge geus nyaring atuh tapi keukeuh we kaberangan. Loba pacabakan nu teu uni tapi da teu naon-naon sakieu mah masih keneh isuk. Cek Mang Kurip bari ngaluarkeun binih taleus tina carangka. Sina numpuk sisi petakan ku Bah Jilun diteuteub bangun handeueul. Lantaran niatna teu laksana tapi rek nanyakeun teu wani pok jeung heurin kuleta. Ari Abah wayah kumaha ka dieu teh atuh? Wayah kieu geus nyampak di dieu, panyana teh moal tulus. Dada teh di dagoan, di imah teh teu aya nyampeurkeun. Pan moal beurang, oge sanyana mah ngadagoan heula Abah ieu teh. Cek Bi Oon milu nyarita panon melong ka Bah Jilun nu baeud bari jamedun. Isu kene ge geus aya di dieu Abah mah. Sabab kebiasaan lamun rek digawe teh sok subuh-subuh. Harieu beungeut geus ini ti imah. Nu matak geus hila aya di dieu teh. Untung we teu balik deui ka lembur. Da panyana teh moal tulus, pedah pabeurang teuing datangna. Jawab Bah Jilun ngabohong. Dasanya namah lain wanci harieu beungeut initna teh ngan ukur beda saeutik jeung Mang Kurip. Nya hampura we atuh Bah kuring teh ngariweuhkeun ka Abah. Bat kapiheulaan kudu rek mantuan kudu nama kuring nu pangheulana teh. Ah, teu naon-naon dari do Abah mah. Jeung deui geus janji apan kamari, najan hoream ge maksakeun we da karunya ka Mang Kurip. Bisi teu aya nu mantuan babakuna teh. Mangkani si ading kala ka kota deui. Jadi asa boga dosa Abah teh bisi ka Mang Kurip taya nu babantu. Cek Bah Jilun nyarita teu akur jeung eusi hate. Da hate namah gegelendeng teu panuju lantaran Nyinining teu aya. Geus sapok-pokkeun rek nanyakeun tapi letah asa berat. Teu werat rek nanyakeun Nyinining ngan untung Bi Oon jiga nu surti pok ngomong nyaritakeun anakna. Muhun Abah pugu kuring ge rada riweuh ieu teh. Meni asa paciweuh sorangan wae digawe teh sabab nu purah popolah di pawon keur eueuh ieu teh. Kabeneran teu boga uyah jeung minyak nya ngajurungkeun budak ka kota sina bareng jeung Jang Ading. Kabeneran Jang Adingna daekeun deui jadi teu malang teuing ari jeung eta mah. Moal burung aya nu mantuan di dituna. Cek Bi Oon kawas nu ngahajam panas ka Bah Jilun. Da harita ge hate Bah Jilun meningah heam panas para mitra kahuruan. Hate Bah Jilun kahuruan. Nyarita caritaan Bi Oon teh lir gelap ngajelegur di tengah poe ereng-erengan. Bah Jilun ngarasa reuwas jeung keuheul. Lantaran harpanana buyar sapada harita suku leunggeus taya tangan pangawasa. Jadi Nyinining teh ka kotanya? Pokna teh bangun leuleus. Nya Bah sina meuli bako jeung pahpirna. Sakalian meuli dahareun keur nyuguhan Abah. Daerah kuring teh ari boga nu mantuan teu disuguhan mah. Nu mata kapaksa we si Nyai dijurungkeun ka pasar, kabeneran aya baturna Jang Ading. Mang Kurip milu ngajelaskeun. Bari jeung teu boga rarasaan naon-naon, da teu ngarti kana kaayaan Bah Jilun. Nya puguh Bah Jilun teh beuki keuheuleun meningah ulang bari kakerot, nahan amarah. Ayeuna mah teu nemalan deui kalah ka ngupat jero hatena. Kurang ajar. Mun kitu mah aing teh leset atuh ye. Aduh. Duit beak 10 perak. Nyinining kalah dibawa ku si Sadin si bajuwe teh. Rugi kudu aku tilu aing kaya kieu mah. Mangkaning bini talus geus pirang-pirang. Beuh. Dapur we kaya kieu mah moal aya hartina pangorbanan teh. Jaba ayeuna kudu mantuan melak talus. Yah. Sial ka bina-bina ye. Hayah. Miape kasih Sading sarua jeung bohong atuh sasat miape hayam kaheulang. Kero ta si Sading euy. Gede milikna bebeunyi teh sibat ulah sia. Halah. Ku aing geus diiker-iker derek di hero ader atuh bareng jeung sia.
Aduh, hate Bah Jilun kalah ka Katara. Panon buncelik semu beureum beungeut geuneuk lir beusi atah beuleuh. Ayo baheula urang mimitian melak sugan we ari geus ko jeung kolot mah bakal leuwih hade sabab geus loba pangalaman abah mah. Cek Mang Kurip ngajak digawe atuh mending ngabadegel hulu angen Bah Jilun teh. Dan usahanya namah para mitra boro-boro hayang digawe cicing oge geus seunggah. Tapi teu wani nemongkeun kaayaan dirina kapaksa nemalan tapi menit tegeug naker. Ayolah cenah tuluy nangtung kop kana binih taleus tuluy disangkeh sarta dibawa kana gombangan nu geus disayagikeun. Prak digawe bari dibarengan ku hate jengkel jajantung motah meni ratug tutunggulan. Salila digawe sawangan Bah Jilun kumalayang bae ka kota. Ngawawaas nyinining nu keur ulin babarengan jeung si Ading. Pantesna teh silih cekelan leungeun bari ngobrol geugeut naker. Seak hate Bah Jilun panas, sirah karasa lieur. Digawe teu puguh tapi maksakeun bae sabab era ari kudu ningalkeun hanca, era kujangji sorangan. Ari Mang Kurip jeung Bioon harita teh teu boga rasa curiga naon-naon para mitra. Sigana teh Kit manehna mah digarawe kalayan tenang melak-melakeun taleus bari hatena bungangang gede harepan. Sabab binihna teu meuli gemuk kari nyokot ti kanang sapi anu Bah Jilun. Jaba melakna dibantuan estu untung kudu aku tilu malah Bioon hahariringan sagala nanakeun nu gumira naker. Memang teu karasa para wargi waktu teh nyarelek bae. Panon poe beuki luhur panasna karasa meni moreret. Tonggong Bah Jilun asa tutung kapoe beungeut asa kesa ngucur saluar awak. Amekan ngahegak bakat ku keheul jeung capek da puguh digawena dibarengan ku hate sumpek. Sedengkeun Mang Kurip jeung Bioon sabalikna hatena bungah nu taya papadana. Sabab pagawean terengse para mitra. Sigana teh moal kungsi tepi ka tengah poe lantaran dipigawe ku tiluan. Tangtu moal lage beres. Nyawe memeh tengah poe teh binih geus beak ngan lahan lega keneh kapaksa kudu neangan binih deui nu sejenna. Aduh, Bah, liren heula baheula urang muka timel, cek Mang Kurip bari tuluy leumpang murukan hanapeun tangkal jengkol. Didinya paranti reureuh teh lantaran can boga saung, malah Bioon oge geus nuturkeun. Gek diuk luhureun jukut nu empuk. Ari Bah Jilun mah mending ngarahu salila digawe teh. Manehanana baeud we para mitra dateungina hate asa katipu ku nyinining. Mana deui binina Mang ieu teh? Pan lega keneh lahana lain. Keun bae isukan deui Bah. Ayeuna mah capek teuing jeung bisi kaberangan ka lembur. Pan rek jumaahan lain. Mending ayeuna mah lah ngaleueut heula ngarah jag-jag da aya keneh waktu. Cek Mang Kurip ngajak reureuh. Koloyong Bah Jilun nyampeurkeun. Gek diuk dina akar samemeh nyarita kop kana cai ente regot nginum meningalek tu. Para mitra kaum dangu harita Mang Kurip tuluy nyarita sok bukaan heula timel naon nikmat geus atas capek mah sok urang ngeupi heula balah ngarajag-jag balikna ka lembur. Cek Mang Kurip teu weleh someah nanakeun bunga. Tapi Bah Jilun mah sabalikna lantaran kakeheul teu daek leungit. Beuki lila kalah ka beuki ambek sabab sajabana ti handeueul teh campur jeung capek. Sirah lieur kapanasan tapi da beuteung mah lapar. Kadawak kana timbal celebak dahar meningalimen. Kakeheul ditamplokeun kana kejo atuh satimbal teh para mitra teu sirikna diseretkeun sadayana para mitra kana patuangan. Disetorkeun kana beuteung ye para wargi. Sarengsena dahar tuluy beberes parabot. Geus kitu mah leos Bah Jilun balik ti heula. Ngan samemeh bebeja heula ka Mang Kurip. Bisi rek nyokot gemuk mah kopoe cenah sakalian jeung binihna bisi butuh keneh. Kitu sote era kujangji we da hatena mah rada teu rido. Sabab teu kabual lantaran nu diheroan teh teu aya. Estu lapur olok modal. Batina mah teu kaala nu matak sanggeus nyarita kitu tuluy ngincid balik mending ngingkig teu ngareret deui ka Mang Kurip. Daek kan Bah Jilun teh ayeuna namanya da talina mah boro-boro daek mantuan ka batur. Dinu sorangan ge tara daek tapi keun bae lah. Ngarah aya mangfaatna pikeun manehna jeung keur batur.
Ka urang untung ka Bajilun untung. Cek Mangkurip bari ngasupkeun teko kosong kana carangka beberes rek balik ka lembur. Heeh bener untung urang mah nya boga sobat nu hade-hate. Meni sagala bro nya banana nya tanagana siga nu totomplokan pisan. Tapi ari lila-lila mah asa curiga kuring teh Kang. Moal aya kitu pangarahan mah. Wah. Arah naon ka jalma pantar urang? Wah teuing da jelema mah. Yeuh, cek paribasana yeuh. Jerona laut bisa diteuleman tapi hate jalma mah kajanting deet gitu bisa kakobet isi hatena teh. Oh, tapi naon atuh? Teuing teh nyaho kuring oge. Jawab Bioon bari karuh. Sok teu puguh hari maneh mah urang balik lah. Sayang kacai akang teh bising teu kaburu jumaahan. Mangkurik mundak tanggungan carangka nu dieusi parabot di gawe. Heueuh hayu jeung dedasinya nya bising kaburu datang deui. Bering duanana baralik bari mawa hate nu lugina. Sabab sabagian gede pepelakanana geus rengse. Ngan kari ngagemukan wungkul binih talus mah kari nyokot ka Bajilun atawa ka Ading gemukna kari ngaku. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu. Tuna carita Mangkurip jeung Bioon. Kocapkeun Bajilun sadatangna ka imah tuluy ngabaheuhai dina kursi panjang. Suku ditumpangkeun kana tangan-tangan kursi. Pikiran kusut hate panas balik ti kebon teh bari mawa kakeuheu anu lain lumayan. Lantaran tujuan teu laksana ngan ukur meunang kacape wungkul. Waduh, kurang ajar. Nah, aing teh sia-sia deui padahal mah niat aing teh hade moal ngarugikeun batur. Malah masa balikna bakal mereka untung anu lain saeutik. Tapi lah aing betul hasil ye. Naon sabab na nyinining teu milu ka kebon. Naon sabab na kalah kamilu ka kota kasih Sading kejuul deh. Padua deh sigana mah imah hasil pagawean si Sading ye lah. Ngahaja we mah panas jeung nipu ka aing. Duitna ti aing, sagala rupana ti aing. Hari nu geulis digubung ku si Sading. Hah, teu adil ye. Bajilun kukulutus sorangan para mitra untuk menikah kerot dahan amarah. Panon molohok neuteub lalangit pipikiran kumalayang ka kota ngawawa jeung nyinining nu keur silih tungtun. Layut geget mata kabita lengket masket tapi oge matak panas kana hate Bajilun puguh barang inget nepi ka palabahdinya. Hate Bajilun tamah ngentab panas. Korejat nangtung bangun rusuh si Janu diseureud kala jerut kaburuan tuluy ngahuleng si Janu mikir tuluy malik deui kana panto cepret dikunci kidig init muru imah Mangkurip. Barang jol ka imah Mangkurip ditepas geus nyampak Ading keur udud bangun tenang. Pakaian masih keneh bersih urut tadi ke tas ti kota. Nganyinining mah teu aya di dinya teuing keur ka mana sedengkeun Mangkurip kakara jebul pisan malah can kungsi unggah ka imah. Keur ngasup-ngasupkeun carangka kosong da ka kolong imah. Ading harita nyerengeh seuri, manehna geus bisa maca kana hate Bajilun. Nu tangtu bakal ambek ka manehna, bakal boga rasa direbut hancengan. Tapi Ading mah teh sieun atawa gimir kalah ka seuri we semungahina bari neuteub kana beungeut Bajilun anu katara geuneuk ngandung kakeuheur. Wilujeng sumping bae lah kumaha rengse melak talus teh. Cek Ading si Ganu ngahajakeun. Mapanas ka Bajilun anu memang keur loba kakeuheuy. Memeh ngajawab panon munelik lir mata kutu, cerot nyiduh ka gigir kawas nu ijid pisan ka Ading. Tapi Ading mah teu ngarasa naon-naon. Tenang we bari diuk tumanina nyerengeh seuri jiga nu lugina hate. Ari nu kakara jebul harita teh diuk dina tungtung golodog tumpang kaki. Tas di mana sia Sading? Wani jumago kitu kalakuan teh. Siga nu gablek duit we sia. Cek Bajilun mureleng ka Ading. Sugan lieur abah teh pan kuring teh tas tidaya. Tas meuli paku jeung keperluan sejen. Hari duitna tangtu boga lantaran diberek ku abah kamari. Nah, ieu make nanya deui, nuhun we atuh bah. Kuring di modalan. Jawab Ading bari ngisediukna kuntung rokok bodas teh geus ponok dipiceun. Waduh sia. Ngaluhuran ka aing sia. Udud make rokok kota.
Ye tempo udud aing cukup ku daun kawung jeung bako mole bedul sia. Cek Bajilun panas dewe nempo udud ading kitu asa eleh kudak ngora. Lain ngahaja bae teh pamulangan meuli sabun. Kagok lah sarokeun mah. Jeung di era we atuh ulin ka kota udud daun kawung mah. Sabulan sakali mah teu naon-naon aja udud roko bodas ge. Ulah kos abah ieu mah. Duit loba atuh teu dipiceunan keur naon atuh ditumpuk-tumpuk wae. Alah, temal ading bari seuri. Nyarita tetep tenang, puguh hate Bajilun kalah kabeuki panas, ras inget ka Nyinining nu dibawa ka kota ku ading. Barang geus lila pating haruleng Bajilun nanya deui. Jeung saha sia ka kota teh? Bajilun nanya rada tegas. Jeung Nyinining, da karunya tuh baturna bah. Sakalian we ka kota. Bajilun teu nema deui kalah ka Jamedud siga nu keheul pisan ka Nyinining jeung ka ading. Tapi ading mah teu loba pikiran malah mah kalah ka seuri bangun nikmat. Asa meunang jeung asa unggul dina marebutkeun Nyinining. Padahal ading ngan ukur bisa leumpang paduduaan, teu bisa nemrahkeun eusi hate nu sanyana da keukeuh heureun kuleta. Ari pokona mah ading teh ngarumasakeun maneh. Jadi jalma miskin jeung teu boga naon-naon. Kahirupan estu basajan pisan kolot ngan kari sabelah. Bapana geus maot sawatara taun ka tukang. Atuh dulurna teu pati loba boga paman oge. Kahirupanana teu beda jeung manehna. Tukang buburuh macul tah ieu anu jadi kahalangan pikeun ading. Da puguh kudu sayagi jeung bekalna. Ari mikahayang ka awewe mah teu cukup ku bogoh wungkul. Nah make baeud bah ulah benu atuh da kuring mah da teu ngahaja. Ieu mah ngan kabeneran wungkul. Kari-kari kuring ka kota Nyinining dititah. Kumana balanya sakalian we init bareng. Cek ading nyarita deui. Hayang nyaho kana sikep Bajilun nu keur kapati-pati ku Nyinining. Nyaho sia? Maneh malicik sia sading. Duitna ti aing, binih taleusna ti aing, gemukna ti aing. Tapi ari etana kumaneh sia? Teu ridho aing mah deuleu. Nya kajen doing atuh bah teu ridho mah. Anda abah kudu inget ye, da kuring mah da teu minta duit ka abah teh. Tapi abah nu mere kitu deui nu sejena, kabeh ge da kahayang abah atuh. Da kuring mah ceuk abah ge taya kaboga, nyatang tuh atuh moal bisa mere naon-naon. Sedengkeun Nyinining, da milik kuing atuh bah nu hade lah. Milik abah mah sisit kadal, temal ading teu wale seuri. Jembe sia, mantong tadi teh sia ngomongna we sing gadengeun badul sia. Kitu para mitra. Terojol mangkurip nyamperkeun. Gek diuk dina bang barung malah ading ge pindah diukna kana golodog beulah kenca. Ari Bajilun ditungtung golodog beulah katuhu. Aya naon ieu teh? Siga-jiga keur nyawalakeun nu penting pisan. Ceuk mangkurip bari ngareret ka Bajilun tuluy ka ading teu weleh seuri leutik ngarasa lucu ku polahna Bajilun. Ieu mang. Eta si abah maido, cek ading. Maido kumaha jang, naha marebutkeun naon atuh. Boa-boa kasalahan aya di emangnya. Hampura we atuh bah, cek mangkurip bari seuri. Wah, ulah didenge atuh mang. Bohong si sading mah. Eta abah mah keur ngobrolkeun bini taleus jeung gemukna. Peda tadi bae samalak taleus can parat kabeh da binina kurang. Bajilun nempas. Manehna eraeun ari rek terang-terangan mah bisi bibirang meureun. Jeung etana deui, jempe sia sading, kamana wae sia ngomong teh. Mun nya sia boga binina buru-buru atuh bawa ka kebon mangkurip. Balakeun ku maneh sorangan ka itu. Bajilun mengkolkeun jejer obrolan kana taleus. Si ading mah para mitra rek nyebutkeun ngaran Nyinining, tapi akhirna mangan ukur ngaheheh seuri. Wah, matak lieur ieu mah ye. Nya kumaha atuh mimitina ieu teh keun bae tong era-era ka kuring mah. Apaan ka sobat medok ieu teh? Urang teh najan beda umur jeung beda kapangaboga oge ari pamadegan mah sarua. Ceuk batur oge kacida alusna sabab nyoba teh umurna teh umurna teh sarua nu hartina bakal bisa silih geuing. Silih tukeran pangalaman tak kitu apaan. Cek mangkurip rarat reret ka ading jeung Bajilun. Tapi nu duaan teu ngajawab kalah kasilih reret ading seuri leutik Bajilun Jamedud. Teu karasa para mitra waktu teh nyarelek bae. Panon poe geus
Mengok ngulon ari mangkurip jeung ading katut Bajilun masih keneh ngajarentul teu puguh jiga nu eueuh gawe. Dina kaayaan kitu Bioon jeung Nyinining ngaluprek wae di dapur keur popolah nyadiakeun dahar sore sarta rek nganteuran ka Bajilun pedah tadi mantuan digawe. Bada asar Bajilun amitan rek tetep baeun. Lantaran pipikiran keur kusut. Ingat bae para mitra kana kajadian tadi. Handeueul kabina-bina sedengkeun ading can wakabalik kalah kabetah cicing di dinya. Ngobrol jeung mangkurip bubuhan imahnan teu jauh. Dari ka imah Bajilun maanggang pisan kahalangan ku saer teh. Lain yang. Nah naon atuh tadi teh kumang didenge-denge teh ti pipir geuning ujang teh parearea omong jeung Bajilun. Na teu rido mere duit jeung binih talis ka mang kitu asa teu ngeunah ieu. Lain mang lain kitu. Kieu nu saenyana mah pangna Bajilun mere duit ka kuring teh lain hartina bageur jeung nyaahan. Tapi aya pangarahan nu dipalar sangkan kuring init ka kota. Teu tulus melak taleus. Talamun geus kitu manehna rek mantuan melak taleus ngarah bisa babarengan jeung Nyinining putra Mang. Tapi tadi teh si Nyai kalah kamilu jeung kuring ka kota atuh keheuleun manehna teh lantaran tujuanna teu hasil. Tah kitu nu saenyana mah. Lucu puguh ge Mang lah aki-aki boberenyen cek ading bari seri. Manehna ngabolekerkeun para mitra. Atuh kalemahanana Bajilun. Nyarita nu saenyana tapi teu wani ngabejakeun kaayaan hatena nu sarua mikahayang ka Nyinining. Atuh meuni ungut-ungutan mangkurip teh manehna ngarti kana maksud ading. Tetela Bajilun teh keur ngaheroan pangna bageur teh aya pangarahan. Jadi kitu nya. Teu sangka atuh kolot teh gede keneh kahayangna. Tapi naha teu wani terang-terangan atuh ka emang paingan basa di kebon jamedud bae siga nu keuheul. Horeng teh handeueul pedah tujuan teu hasil meureun nya. Da tadi teh isu keneh geus nyampak di kebon meuni giat jeung segut kawas nu hayang kapake. Kaharti atuh ayeuna mah cing urang tanya budakna nah hayangeun atawa henteu ka Bajilun. Ulah Mang lah. Yakin moal kersaeun jeung depan lebar atuh. Cek ading bangun hariwang. Sok sieun Nyinining kapireupeunan daek ka Bajilun anu geus kolot. Nya urang tanya we atuh ieu mah. Ngarah ka urangna teu jadi pikiran. Da mangge moal maksa kanu embung perkara jodoh mah moal pipilueun Mang mah. Anaon teh meureun pada boga pamilih. Pamilih sewang-sewangan. Mangkurip keukeuh rek nempok kanyataanana nu aya dina diri Nyinining. Hayang ngadenge pangakuan ti jinisna ngarah teu jadi pikiran. Harita keneh Nyinining digeroan torojo nyampeurkeun malah mah jeung indungna. Aya naon, Pak? Nyinining semureuwaseun. Gek diuk dina palupuh deukeut ka indungna. Bioon oge colohok bengong. Kieu Nyai. Bapa terek nanya ka hidep sarta rek terang-terangan. Moal aya nu disumput salinungkeun. Ari Nyai bogoh ka Bajilun, coba jawab nu yakin ngarah tentrem kana hate bapa. Na atuh para mitra gebeg teh Nyinining ngarenjag. Sabab teu disangka ti tadina bet ditanya kitu ku bapana, malah Bioon ge ngahuleng bangun teu percaya lantaran kakara harita mangkurip nguruskeun anu kitu. Nah, kalah ka ngahuleng ulah reuwas da moal naon-naon. Ieu mah hayang yakin wungkul bapa mah. Sabab tadi teh Bajilun tas ti dieu malah malila ngobrol jeung bapa. Piraku teu kadenge ku Nyai. Mangkurip nanya deui kawas teu sabar. Hayang geureuh meunang jawaban ti anakna. Mun badara ai teuing Pak abdi mah teu hayang ka aki-aki kolot. Kawas nu eueuh deui we lalaki. Moal bapa lah moal daek kuring mah. Makin nanya gitu Bapak. Buah-buah geus nanyaannya. Nyinining ambak keudis. Lain gitu acan. Acan nanyaan Bajilun mah ngan geus katara kahayangna. Geus aya kelemengna. Geus kanyahoan eusi hatena. Nyari Nyai teu boga pikiran kitu mah nya teu naon-naon da bapa ge moal maksa. Ieu mah ngan hayang yakin wungkul. Geus ngan sakitu niat bapa mah teu kudu reuwas-reuwas. Cek Mangkurip ngarasa sugema.
Cukup ku jawaban sakitu oge bioon panasaran manehna teu cukup ku sakitu pok nanya ka salakina. Keke Kang nah aku naon make jeung nanya kitu ka si Nyai sagala. Jeung deui meuni dadak-dadakan. Naon sababna ieu teh? Teu kaharti kuring mah kumaha mimitina ieu teh meuni asa palaur teuing cing terangkeun atuh naon sabab-sababna. Kieu sabab-sababna mah. Darak-dak para mitra Mangkurip nyaritakeun nu geus dibadamikeun tadi jeung Ading. Nyaritakeun kahayang Bah Jilun teh atuh meuni colohok bioon. Kitu deui nyinining duanana ngarasa kaget tapi akhirna mah pating ceuleukeut seuri. Dah kitu kalakuan Bah Jilun teh. Nu matak Akang teh nanya ka si Nyai ngarah puguh nyang hareupanana. Mun geus kieu mah, lamun aya naon-naon ti pihak Bah Jilun teh kudu jadi pikiran, pokona mah kudu ngarti we kana eusi hatena. Ngan ulah digugu bisi ngaributkeun. Keun bae urang anteur ka hayangna ngan ulah diladenan. Hampuraeun kolot mah. Kade ulah baroga pikiran teu puguh, jeung ulah robah adat. Sing biasa we sakumaha mistina. An kudu bari ati-ati, utamana mah keur si Nyai ieu teh. Kahartos atuh ari kitu mah pada karaos ku abdi oge. Oh, nya geus kitu mah kaharti mah syukur. Kajeun ari kitu carana mah atuh panyana teh aya naon we kitu. Hanas geus reuwas kuring teh yeuh. Teu naon-naon ari kitu mah Kang. Kadewe sing apik dina narima pamere ti Bah Jilun. Bisi awal lahir manehna nagih janji ka urang. Pan lapur meureun matak jadi urusan gede. Sedengkeun anak urang geus puguh mungeun. Cek bioon leuleuy manehna ngahargaan pisan kana caritaan salakina nu bieu. Oh. Ngan sakitu maksudna mah. Kade sing arati-ati sarerea bisi salah kecap. Bisi ngajaheutkeun kana hatena. Sing sakumaha mistina we da eta mah sobat urang nu satia. Cek Mangkurip dari pisan. Manehna teu loba pikiran deui dalin urusan berat anu kitu mah. Hehehe. Lucu nya Mang. Panyana teh geus kolot mah teu hayang kanu ngora atuh. Da imah tuh karupaan teh jiga nu sieun beakeun, meuni popolotot, komo basa barang datang. Kakuring teh kaos ngajak gelut we Mang. Cek Ading bari seuri hatena ngemplong. Lantaran geus ngadenge ku ceuli sorangan yen nining teh teu hayangin ka Bah Jilun. Yakin pisan teu kabita ku hartabana sok sanajan Bah Jilun teh jegun. Ieu teh hiji hal anu mamang kauntungan pikeun Ading mah para mitra. Sahenteuna bae manehna bisa nyengceum kembang sina mangkak dina hatena ngeuning. Lah keun bae jang wajar we sakitu mah sababana kitu ge Bah Jilun teh waras keneh. Normal keneh boga cita-cita nu umum jeung jalma loba. Teu naon mika hayang mah da teu kasebut goreng. Jeung dida teu maksa, manehna mah mika hayangna teh estu bersih sarta wani ngorbankeun tanaga, harta jeung pikiran keur ngahonta cita-citana. Tah nu kitu teh alus. Bisa dibenerkeun ku urang oge. Ngan lamun dina teu hasilna hariwang bisi meupeus keuyang. Bisi nagih ka urang, sakitu we nu matak salempang teh jang. Dan nu sejen-sejenna mah teu matak naon-naon atuh. Cek Mangkurip dari pisan. Manehna henteu gagabah narima perhatian Bah Jilun ka anakna, lantaran pasti bakal jadi bibit berwit, bibit karibeuh di rumah tanggana. Saterusna Mangkurip jeung anak pamajikanana sarta dibaturan ku Ading ngobrol ngaler ngidul ngan sok los deui kana urusan Bah Jilun. Siga nu bulak-balik kadeh kadinya da puguh perkara eta teh keur jadi bahan catur buah carita. Teu karasa waktu teh nyerelek wae malah teu kanyahoan panon poe geus tunggang gunung. Kabeh kabebenyokeun ku ngobrol nyaritakeun anu teu puguh. Nyaho-nyaho geus hariak layung lemur Cibonteng kahibaran ku cahaya beureum anu hurung ngempur. Atu asat matak waas jeung matak betah. Barang keur ngeunah-ngeunah ngobrol ngong kadenge sora gamelan ti kajauhan. Mimitina mah hawar-hawara jeung teu pati jelas. Da saluak leok ka bawa angin tapi lila-lila beuki atra kadengena. Ngan sok pipinahan datangna. Sakapeung asa ti kidul, sakapeung asa ti kulon. Mang, aya sora gamelan deui nya nu kamari atawa lain kitunya? Ading meuni curing.
lantaran sareang ngadenge kana eta sora malah tatangan age pating garero ka batur mere beja yen aya sora gamelan. Aya deui nu kitu atunya. Moal siluman kitu Kang. Cek Bioon bari morohok keluar beungeut katararada pias semureuwas. Ah, piraku Bi moal boga moal. Monya aga siluman baru gamelan teh malah Adi. Nah gamelan naon atunya? Danu naon teh? Jelema ge mustahil monya hajat di dinya. Cek Nyinining ngiluni merung. Hatena ngadak-ngadak jadi lelenyapan jeung pating sareblak panun melong ka tebeh kidul. Geus lah. Ulah loba carita. Isi teu kadenge deui urang tegaskeun we ngarah puguh pikiranana. Pigih puguh mikiranana nah sora naon atuh teh. Di mana datangna asa aneh teuing. Cek Mang Kurip nyapih nu silih tempas. Tuluy turun kaburuan dituturkeun ku Ading. Antuk nama sarerea turun kaburuan dahayang sidik kana sora gamelan tea mung hanya kal waktosna kabujeng sehet.